para mitra ayeuna dongeng urang teraskeun deui terang-terang bagian ke 107 we nya para wargi. Aduh bakat ku betah ieu para mitra ieu kana dongeng. Aduh mangga nyangakeun wae dongengna. Atuh upami urang cenah para mitra sadaya ieu para mitra sadaya bade ieu ngahurungkeun seuneu cenah para mitra jegur hurung gitu para wargi. Biasana nganggo naon teh batuan anu sejena para mitra. Nah nganggo naon dugi ka hurungna gancang gitu. Jelegur hurung para mitra sadaya. Jegur hurung gitu para mitra. Ai ngajelegur mah sora anu agung gitu nya. Ai jegur hurung mah eta mah naon teh langsung hurung gitu para mitra kada madurukan sareng sajawina. Mangga atuh dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka 107 urang lanjutkeun deui Wilujeng Ngadamukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka 107 etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para mitra, mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng ieu sareng kumaha deui para mitra maksudna bajilun. Nah hati nekanan atanapi henteu bade ngadatangan imahna nyinining dina kaayaan peuting-peuting. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, gancangna carita Bahjilun geus tepi kapipir imah Mangkuri. Ngahaja keketayepan dinu poek dasieun kanyahoan kurona. Tuluy ngadeuketan kana jandela kamar ngan samemeh asup naong heula tina sela-sela bilik. Aing kudu ngayakinkeun heula. Na saha nu di kamarnya? Ninining atawa bioon? Kudu pugu ieu teh, perkara gede pokona mah. Cek Bahjilun dina hatena. Bari noong meninogel panon melong ka jero imah breh katempo aya nu sare ngajepat dina kasur bangun geus tibra naker. Ngan sorangan? Yakin ninining jiga nama? Sabab simutna ku samping kebat. Dari Mangkurip mah tangtu ku sarung. Tapi naha manehna kala kasare na geus ilang adaguan aing gitu. Cek Bahjilun. Siga nu asa-asa bisi ninining geus sare tibra. Tapi lila-lila mah inget yen janela teh henteu ditulakan da kitu janji Nabi Oon jeung anakna. Aingnya, nah make kudu loba pikiran. Rek sare rek henteu, teu jadi masalah da janela mah babari mukana. Da teu ditulakan cenah. Cek hate Bahjilun tuluy cengkat memeh ungah kana janela. Panon rarat reret ke kakenca jeung kakatuhu bisi aya rona nu ngaliwat kalebah dinya. Tapi tetela aman atuh Bahjilun bungaheun. Tuluy nyokel jandela lalaunan berai jandela muka cahaya cempor ti kamar nyorot keluar. Aman, aing kudu buru-buru ungah ngarateu kanyahoan. Saterusna aing kudu nutupkeun ieu jandela, ngarateu nyurigakeun karona. Cek hate Bahjilun bari tuluy ungah meningan sajorelat. Kawantu awakna jangkung badag, atuh teh hese ngalengkahan, jandela kitu mah sakilat geges aya di jero kamar. Kalayan teu ngaluarkeun sora da ati-ati pisan bisi kadengieun ku Mangkuri. Katayap Bahjilun ngadeuketan nu keur sare ngan samemehna nutupkeun heula jandela kam lalaunan. Sanggeus tepi ka nu keur sare, Bahjilun ngaharewos bari ngatur napas asa eunga. Nyai, ninining nyari nyai ieu abah datang. Cenah tuluy ngaragamang kana dada nu keur sare. Gep lalaunan ari leungeun katuhu ngaragamang kana samping kebat nunutupan beungit. Brai disingkapkeun atuh mending agurubug Bahjilun. Lantaran nu keur sare teh kumisan menirogok janggot kana malah panon molotot si janu amek. Horeng Mangkurip nu geus ngajepat ti sore keneh di dinya. Tek naon bah wayah kieu halo ka kamar batur. Ulangung teuing cek Mangkurip bari ngorejat hudang. Kalabang samping dibalangkeun ka pojok kamar tuluy nangtung bari nulak cangkung. Bahjilun calangap bakat kureuwas panon bolotot leungin ranggah bari ngaleper. Suku nyorojod siga nu kabulusan rek nyarita teu bisa sabab dati koro asa aya nu mengpetan. Bahjilun rek naon anjeun los-los ka dieu ha?
Nah teu sopanting unggah kana janela. Na eueuh panto di imah teh? Mangkurip nanya bari molotot. Malah mun teu inget kana temah wadi mah hayang nampiling ka Bah Jilu nu keur ngadegdeg. Ampun Mang. Ampun lain dihaja. Lain dihaja abah teh di daku Pak RT ngabejaan ka mamang sangkan deh kada sayeuna. Bah Jilu nyarita balaba-belebeb teu puguh tujuanana. Keur bohong teh bari jeung geumpeur, puguh Mangkurip kalah beuki keheuleun. Teu percaya sia moal nyalos-los kana jandela. Jeung deuna make jeung nanya ka Nyi Nining, yakin ngabohong sia? Hayo ka tukang gendal leungeun teh, dicangkalak sia ku aing. Cek Mangkurip ambek pacampur jeung hayang seuri. Lantaran nempo Bah Jilun kokompodan, barang dititah nyodorkeun leungeun Bah Jilun jadi buring has. Celeng luncat ka palebah jandela, cedak jandela diteungar, brai buka, celeng luncat keluar, belenyeng lumpat meniti babaranting. Bangsat! Bangsat! Mangkurip kapaksa ngagorowok tarik pisan. Dabongan Bah Jilun kalah kalumpat. Sora Mangkurip kadenge ka mana-mana siga aya nu mawa. Pating saleor handaruan puguh rona-rona nu geus sayaga ti tadi sore keneh. Mening ngorejat kabeh beretek lalumpatan ka palebah imah Mangkurip. Bareng jeung kitu katarempo aya nu ngabecir lumpat. Bangsat begat di wetan oi! Ceuk Rona ti beulah kulon. Beretek nu di wetan begat bari ngagorowok. Tungtungna rame pating gorowok jeung baturna siga nu keur ngepung bagong. Patemalan mata ketira puguh Bah Jilun mening ngadegdeg bakat ku soak sok sieun bukbak paneungeul kana hulu. Aya naon Mangkurip? Bangsat? Kadenge sora ading ti imahna. Bangsat jang tu udah gawetan jang. Jawab Mangkurip masih keneh nolol tina jandela. Tuluy turun bangun rusuh, beretek lumpat bareng pisan jeung ading nu kakara turun ti imahna. Bangsat oi, udag. Ading gogorobokan bari ngabecir lumpat. Puguh kaayaan jadi tambah gandeng. Obor pating gelebur nu lumpat beuki loba lantaran teu ngarona, nu teu ngarona ge barijil kaluar milu ngudag. Malah lain lalaki wae nu bijil awewe ge ronghok di lawang. Kocapkeun Bah Jilun para mitra. Harita teh mangpret kawetan mapai jalan tapi kaburu kapegat kurona rombongan Pak RT. Balicet Bah Jilun ka kidul bari ngahega. Barang tepi ka imah Aki Idam geus burudul manten rombongan lebe ti tebah kidul. Bah Jilun soak tapi mung pasrah, balicet malik deui ka kulon. Ngan jalma jalan seseleket kana gawir nu rumpil. Ka kulon oi, ka kulon, pegati kulon. Ading nu kaparengan nempo Bah Jilun. Gogorowokan merebeja ka baturna. Atuh harita keneh para mitra pating berengbeng Rona lalumpatan ka kulon. Bari teu elat pating gorowok Bah Jilun beuki soak we. Tuluy lumpat deui ngaler tapi kakarege asup ka jalan gede geus burudul deui rombongan Aki Ilam nu geus ngaberik ti tadi keneh. Waduh, cilaka aing. Kudu ka mana geus kieu ya? Aing di kampung ya. Bah Jilun nyarita dina hatena. Tuluy lumpat deui ka kidul ngan mapai jala kamalir nu brasna kabalong Haji Imin. Bah Jilun kanyahoan ku salah sahiji Rona tuluy dituturkeun bari ngabar-ngabar bedog. Rek dikadek tongongna ngan untung Bah Jilun kaburu nyaho belecet lumpat tambah gancang. Tenolih kana tincakeun tunggul dirarud catang dirumpak teh nyaan da aya rangap nangku geri ajlengan. Aya carang kabutut ditubruk nepi ka panyet katincak ku Bah Jilun. Nu lumpat ti babaranting nyingkahan balai. Batur, pegati kulon, halangan ti kulon. Cek hiji Rona nu keur ngudag Bah Jilun. Atuh nu ngepung menipating beretek ka kulon megat sorangeun Bah Jilun. Ari Bah Jilun beuki soak leungit kasadaranana poho kana kaayaan di dinya. Ret kana pager awi nu luhur kira-kira sameter kalayan teu leuwih pikir celeng koleang Bah Jilun luncat kujubar ragrag ka balong. Mangkaning balongna jero tur lega, puguh Bah Jilun mening ngelenyap bakat kureuwas. Rek ngageromen tatulung teu bisa sabab cai meuni muncrat kana beungeut jeung sumutna. Sora nu ngagujubar ka balong kadenge ku jalma loba. Katurung-turuna nu ngudag teh nyahoeun pisan, yen Bah Jilun luncat ka balong, gerok ngagorowok ngabejaan kanu keur ngarudak. Kepung di balong oi, lompat ka balong, tak ka balong. Cenah. Menitarik siga nu hayang kadenge ka mana-mana keur jalma-jalma surak bari lalumpatan ka balong. Mangkurip jeung ading teu tinggalin ting beretek muru ka sisi balong haraya ngeunewak bangsa teh. Dina waktu anu singket
balong geus dikepung kurona jeung jalma-jalma nu mantuan ngudag. Obor nu pating gelebur di sisi balong kalangkangna pating kolenyai dina cai. Bangkong nu tadi rame ngadak-ngadak simpe jempe kagebah. Ari gurame pating gudibeg di balong jiga nu reuwas kagebah ku Bahji Lun nu ragrag. Aduh, silaka aing di kebun. Kudu ka mana aing lumpat? Kabeh di kebun ya ku jalma-jalma nu marawa pagarang. Moal aya harapan mun kieu mah sabab ka mana kaburna aing. Kabeh geus dipager ku jelema. Ceuk Bahji Lun. Bari awak kakeueum nu temongan sirahna wungkul ileung-ileungan siga nu taya daya pikeun ngejat. Panon rarat-reret ka sabudeureun eta tempat. Nyedikeun jalma-jalma nu ngaregreg di sisi balong. Batur-batur siap sarerea, jaga sing hade-hade ieu bangsat urang tewak ku sarerea. Pikeun nyerekna kudu aya nu turun ka balong. Cing san wani turun. Ceuk Pak RT ngagorowok kanu ngariung di dinya. Ading ngajawab bari ngacungkeun gegendir hayang newak bangsatna. Kuring sanggup lah Pak RT keun urang tewak bangsatna sahuru mah. Alus jang sok atuh gara turun. Ulah sorangan pikeun ngajaga keamanan. Hayu bantu ku nu sejen. Sade nu sanggup turun sok. Ceuk Pak RT rarat-reret. Nanya kanu waniun turun. Da atuh bereng teh meuni ampir sarerea ngajawab sanggup. Pada hayang narewak bangsat puguh kaayaan di dinya meuni rame. Keur sura kalayan teu kudu diparentah. Purus wut jalma-jalma turun ka balong meuri ngabar-ngabar pakarang. Sabareh nyerekel obor di darat nyaangan anu rek ngepung bangsa. Ari Bahji Lun para mitra soak nempo kaayaan kitu teh. Harita teh para wargi dina kaayaan anu kacida bingungna. Sakilat aya ilham manehna kapaksa nyerah bongkokan. Bisi bedog jeung gegendir daratang manten kana sirahna gero ngagorowok bari rangah. Ampun ulah ditewak ieu mah abah ieu mah. Abah ieu mah ampun Pak RT. Ulah kitu Pak RT, abah ieu Bahji Lun ieu teh. Ceuk Bahji Lun. Bari leungeun tetep rangah sarta nangtung ajegna keur nemongkeun awak sakujur. Da balong teh jerona semet cangkeng, tadi mah ngahaja ngeueum ngarah radabun. Kebeg sarerea ngarenyag reuwas lantaran sidik pisan nu dikepung teh Bahji Lun. Ngan mangkurip nu teu reuwas. Manehna mah geus nyaho ti tadi keneh. Jep jalma-jalma kabeh jempe panon marelong ka Bahji Lun jeung nu ngajanteng di tengah balong. Beungeutna sidik kacaangan ku obor. Saha teh? Nya teh nu bener eta ngomong teh. Nah eta teh Bahji Lun nu bener, ceuk Pak RT bangun teu percaya. Sabab ngarasa rugi geus ngepung salila-lila kari-kari nu dikepungna batur sorangan. Asa haneueul ka bina-bina jeung jengkel deui. Muhun ieu mah abah Pak RT. Hampura we Pak RT. Ampun ulah dikadekan, aduh ampun. Jawab Bahji Lun bari ngacungkeun leungeun. Panon melong ka palebah Pak RT nu teu pati sidik da anggangan apal kana sorana. Jang ading coba deuketan Bahji Lun. Nah bener atawa lain teh? Mangga Pak RT. Ading teh talangke kecebuk leumpang dina cai. Badog diasupkeun deui para mitra kana sarangkana ngan gegendir tetep dicekel. Beuki lila beuki deukeut ka Bahji Lun anu lalajo dilalajoanan ku sarerea. Sanggeus tepi reg ading eureun melong ka Bahji Lun nu keur colohok. Ieu teh Bahji Lun. Ading seuri meuni lelengakan. Tapi teu ngomong naon-naon puguh sarerea kaget. Tuluy marirus seuri ari Pak RT heraneun. Teu ngarti kana maksud ading ujug-ujug seuri we. Kitu deui Bahji Lun colohok ka ading tungtung napok nanya. Kunaon si asa ading? Ngalonyeng seurikeun ka abah? Aya nanaon ieu teh aya naon kitu? Aduh, ayang seuri aing. Ading krekuat ku seuri panon mureleng ka Bahji Lun nu rada jiga nu ngahina. Puguh Bahji Lun beuki heraneun tuluy leumpang ngadeuketan ka ading, panon molotot tandaning amek pok ading ngomong. Bahji Lun, montong molotot yu ungah ka darat ah. Bari ngacungkeun leungeun duanana ka luhur, lamun teu ngagugu ya gegendir bakal nyaba kana tarang atawa dada. Sok tuturkeun kuring. Ceuk ading kituna teh bari nyekel gegendir pageuna keur. Panon mureleng ka Bahji Lun keur jalma-jalma surak siga nu panuju kana omongan ading. Bahji Lun kapaksa daek teu daek manehna kudu nurut, sabab lamun ngalawan sieun ku Pak RT bisa dianggap jelema purah ngaributkeun. Para mitra kaum dangu, Bahji Lun teu nemalan tuluy rangah bari leumpang lalaunan. Kekecebukan dina cai ngadeuketan ka darat mulu palebah Pak RT nu nangtung di sisi balong beulah kulon.
Dicangan ku puluhan obor ger jalma surak deui nu geus anclug ka balong haranjak deui. Cai balong ngadak-ngadak oyag laukna taya nu wani nengah malah gurame geng hiles teuing ka mana. Bawa ka balai desa, cek Pak RT sanggeus Bah Jilun hanyat. Aduh, ampun Pak RT. Ulah dibawa ke balai desa, Abah. Da Abah teh lain bangsa hampura we Pak RT. Abah teh kudu dihampura. Abah teh salah alamat Abah teh. Salah alamat kumaha sakieu geus bukti ngariweuhkeun teh. Ayo ka balai desa. Urusan aya di ditu teu meunang teu, Pak RT tegas. Sabab dina kaayaan warit bet aya kajadian kitu asa kacida teuing. Nyapekeun ka sararea nu haladir di dinya satuju kan omongan Pak RT. Kapaksa Bah Jilun pasrah. Bring pada ngiringkeun ku sararea. Bari pating gereneng ngomongkeun Bah Jilun ayagun pating cirihil seuri. Matak panas kadengena ku Bah Jilun tapi teu bisa naon-naon lantaran rumah sasalah. Gancangna carita rombongan tas ngepung Bah Jilun teh terpi ka balai desa. Jalma-jalma ngajajar dariuk dina bangku nu teu kabagean rangtung bari melong ka Bah Jilun. Nu harita diuk dihareup dibarengan ku ading jeung Pak RT. Mangkurip ge aya di dinya, para hadirin jempe lantaran Pak RT nyarita. Ke kuring hayang nyaho heula mimitina ieu. Naon sababna Abah bisa kitu kalakuan? Na bener tas maling atawa henteu? Naon sabab dan dina kaayaan nu sakieu waritna lulumpatan tengah peuting? Jawab nu jujur ngarah masalah ieu teh rengse. Ceuk Pak RT bari neuteup ka Bah Jilun. Sanes naon-naon Pak RT Abah teh teu lumasa tas maling walang mah. Pangna aya kajadian kieu teh akibat tina salah paham tak kitu Pak RT. Kudu puguh heula na salah paham tina urusan naon atuh. Bah Jilun teu ngajawab. Kalah ngareret ka Mangkurip nu harita diukna teu jauh ti Bah Jilun. Mangkurip para mitra sadaya ngarti pok manehna nyarita tegas. Kieu Pak RT. Kuring terek sajujurna we nyarita. Tadi teh basa kuring keur sare di kamar. Ngadenge aya nu kekeretekan dina jandela. Tetela aya nu asup truy eta jalma teh ngadeuketan ka kuring malah mah kumaha wani nyingkapkeun simut kuring orejat hudang. Eta jalma reuwaseun. Manehna ditanya ku kuring tapi teu ngajawab nu bener malah makalah kakabur luncat tina jandela. Kulantaran jengkel kapaksa suri ngagorowok aya kajadian kieu. Da harita teh kuring teh nyebut bangsat atuh. Pak RT ungut-ungutan. Bah Jilun ngeluk tungkul hatena muji syukur kana kabijaksanaan Mangkurip. Da manehna teu nyebutkeun ngaran Bah Jilun ngan ukur disebutkeun hiji jalma. Kaharti utuh ari kitu mah ngan aya nu teu ngarti sarupa ieu naon atuh maksud Abah asup ka kamar Mangkurip. Rek maling naon atuh? Pak RT nanya deui. Teu Pak RT teu maling naon-naon tapi tong gugup tong tupa tapi lain jeung sasaha Abah tenang we asal nyarita nu tegas jeung jujur ngarah lancar. Mangga geura jawab nu bener. Pak RT siga nu teu percaya kana omongan Bah Jilun. Nu mawi bade nyepung anjing Abah teh. Ger hadirin sari-sirian. Malah meuni goyang kabeh ge kaayaan di balai desa guyur. Pugu Bah Jilun beureum beungeut wiwirang di kolong catang. Diuk ge meuni asa teu napa. Oh jadi kitu. Pak RT jadi kagok rek mariksana lantaran geus nyaho lalakon ti samemehna. Atuk mang harita teh para mitra sadaya asa teu tega mun ngaguar nepi ka palebah dinya. Nu akhirna Pak RT ngareret ka Mangkurip bari nanya. Kumaha pamadegan Mangkurip ye? Da ieu mah urusan pribadi wayahna we rengsekeun sacara kekeluargaan di imah. Ulah di dieu lah. Kumaha Pak RT da tadina ge rek kitu kuring teh. Lamun Bah Jilun teu kabur mah moal aya kajadian kieu. Nya yeuna aya kitu ti Pak RT nya. Atuh ngiringan we sejang ngiringan. Jawab Mangkurip dari anaker. Manehna geus teu tega ari nempo kajadian kitu mah. Tah bener kitu we nyamangnya. Jung atuh geura ka imah. Ayeuna mah bereskeun kuduaan nah kumaha hadena. Parak masrahkeun kuring mah. Kuring percaya ka Bah Jilun jeung ka Mangkurip. Keun balaria mah sina bubar. Ceuk Pak RT. Mungkas riungan atuh puguh Bah Jilun menibungaheun asa ditulungan tina kawiwirangan. Saterusna Bah Jilun jeung Mangkurip indit ka imah Mangkurip. Dituturkeun ku ading anu ngarasa panasaran. Sedengkeun anu sejen mah kapaksa ku Pak RT dibubarkeun. Kalayan diwawadian sangkan ulah ngaganggu nu rek badami. Tengah peuting jemplang-jempling nu kadenge ukur sora jangkrik nu disada di pipir imah. Sakapeung kadenge sora kohkol di gardu. Hati-hati para mitra.
anu ditako nurutkeun waktu mun jam 1 sakali jam 2 kali hari tage kadenge koh ditako 2 kali ari Bahjilun jeung Mangkurip katut ading hari tateh ngariung di tengah imah Bioon jeung Nyinining ge aya malah mah nyadiakeun cai kopi jeung lalabuhna. Harita ading tuluy nyarita sok geura mimitian atuh mang lah kuring nu bakal jadi saksi ye. Kumaha tuh putusanana mun geus kieu ye? Kuring mah jadi penasaran ieu teh. Cek ading penasaran. Hayang geula ngadenge putusan. Nya bener yu atuh urang ngamimitian lantaran geus peuting teuing. Kuring mah tunuh ieu teh taina kumaha bah? Naon atuh tujuan anu sanyana teh pangna datang tengah peuting teh? Mangkurip nanya ka Bahjilun. Nu harita ngeluk tungkul lantaran era kabina-bina pokna jawab. Mamang, nya leuwih teu abah teh minta dihambura we tina samudaya ningkal lelepatan. Ari sabab abah rumasa geus ngajalankeun kasalahan anu matak ngariweukeun ka sarerea. Salajengna abah rek terus terang ka mamang teh tina perkara kajadian nu ieu karanapan. Sanyana abah teh sasat katipu sabab nu janji ka abah teh Nyinining lain mamang. Is. Kumaha ari nyarita teh teu puguh nasa anu nipu ka abah? Cek Mangkurip megat kalimah sabab Bahjilun teu puguh ngomongna. Oh, sanis lain katipu maksudnya kasalahan. Nya kaharti tatudang teh kasalahan. Tapi naon sababna abah los-los ka dieu tengah peuting? Naon sababna sok naon maksudna? Mangkurip nanya deui. Lantaran Bahjilun jiga can ngarti kana pertanyaanana. Kieu mang sanyana mah abah teh geus janji pas ini ti beurang kene. Yen rek tepung di kamar Nyinining serta dijanggian kudu datang tengah peuting. Rek ngadadarkeun tina masalah lamaran abah ka manehna. Tak kitu nu sanyana mamang. Cek Bahjilun rada tenang ayeuna mah. Ari nu janji ka abah pamajikan kuring atau anak kuring? Anu janjina mah Bioon nganu sanggup kadatanganna Nyinining. Oh, kitu heula tuh. Keun bae aing geus mah ayeuna kuring hayang nyaho tina hiji perkara. Kuring minta jawaban nu pasti jeung jujur, sabab najan abah teu terus terang oge, kuring geus nyaho. Nya so teh nanya deui hayang nguji we kana kajujuran abah. Cing jawab naon anu geus dilampahkeun abah ka kulawarga kuring. Bahjilun ngahuleng. Manehna rada berat rek nerangkeun hal eta mah. Ari sabab eraku ading nu aya di dinya jeung eraku Bioon nu aya di dinya. Atuh ngahuleng bae bari tungkul siga bueuk meunang mabuk. Ulah asa-asa tuh balah. Da kuring mau ngera-ngera, mending terus terang we, bebeja ka Mangkurip ngarah teh beres, cek adi ngahatean. Nya bah keur naon ngahulang oge da moal aya hartina. Cek Mangkurip bari neuteub. Sigana teh geus teu sabar tungtungna Bahjilun nekad. Pok ngajawab kalayan tegas da hayang bebas tina bangbalu hate. Mamang kieu nu sanyana mah kulawarga, kulantaran lamaran abah teh teu ditarima ku Nyinining kabaksa abah nyiar pelet jeung asihan. Tuluy diterapkeun nya alhamdulillah hasil. Ngan hasilna teh mata kaget. Nu mika hayang ka abah teh lain Nyinining tapi indungna dah kitu. Bahjilun meni ngemplong hatena. Para mitra sadaya sabab geus ngabudalkeun carita anu hese rek dikedalkeun. Ari Mangkurip unggut-unggutan sedengkeun ading nyerenge seuri. Hebat bah. Gede kahayang kolot-kolot. Siga dina daging hayam we atuh. Kapang ieu ina Rusiana meureunna jigana daging hayam ye. Nu ngajadikeun kitu nya, cek ading semu ngahina. Jempe sia saling ngahina sia ka kolot. Da maneh geus sia dina buang ora deuleu. Tembal Bahjilun bari bareureum beungeut. Untung peuting. Dan teu kuning keuring mah buahna ge beak ku awah kapan? Cek ading, nu tadina memusuhan ayeuna mah biasa deui, teu aya tapak-tapakna pasea. Geus ulah katutuluyan. Ayeuna mah kieu bah, kuring percaya pisan kana pangakuan abah. Da memang ku kuring geus kaijir yen abah bakal kitu peta. Malah kuring meunang katerangan ti aki antri yen abah salah nyokot buuk jeung tapak. Nu dicokot lain buuk Nyinining tapi buuk jeung pamajikan kuring kitu deui tapakna. Nu matak teurakna ka pamajikan kuring tah kitu teh basah. Na anak gebeg teh para mitra. Bahjilun ngarenya greuwas. Lantaran beuki tetela bae yen Rusiah dirina teh geus kanyahoan ku Mangkurip. Bahjilun beuki era jeung wiwirang meni asa teu boga beungeut. Bareng jeung kaayaan ngagebegna hate Bahjilun, ading tuluy nyarita.
Paingan atuh na hati-hati teuing bah pan kitu tah hasilna. Di mana menang pelet goreng patut teh. Handeulnya Jembe sia saling. Ngeureun wae sia mah kolot teh. Bah Jilun ambek tapi nyentakna bari seuri koneng. Panon molotot ka ading. Ikeun bae bah da geus lain Rusia ayeuna mangan kuring hayang yakin. Nah bener yan abah kungsi ngintip-ngintip nu nyisiran di Golodog. Jeung dina bener kungsi neangan tapak ka hareupeun intampian. Cek Mangkurip bari neuteup ka Bah Jilun. Nu teu geunah cicing. Oh, sumun, rumaos abah teh. Jawab Bah Jilun kalamas kelemes. Era beukih namahan meuni geus teu puguh rarasaan. Nya syukur ari rumah sama lamun kitu carana geus teu aya masalah deui. Ayeuna urang silih hampura we sabab lamun terus ngagugulung ka gorengan, asana teh moal aya tungtungna. Urang silih lubarkeun. Da urang teh tadina ge sosobatan, tak kitu bah? Ceuk Mangkurip daria pisan. Paroman bear marah mae lantaran Rusiah Bah Jilun geus kanyahoan sacara pasti, lain ngan sakadar taksiran bungkul. Oh nya nuhun atuh mamang abah teh meuni asa ditumbu umur ieu teh. Da tadina mah geus aya harapan kana salamet. Tapi ayeuna dihampura ku mamang. Nuhun atuh ari kitu carana mah. Abah teh da dihampura we lahir batin kasadayana. Bah Jilun munyungan ka Mangkurip gap ditampanan tuluy ku Kabioon jeung ka Nyinining. Sasalaman bari menta dihampura. Ka kuring menta dihampura moal bah? Nya gumantung ka maneh sia saling. Mun maneh hayang dihampura dak ku abah dihampura. Jawab Bah Jilun ka ading mah tetep sengit. Lain kitu. Abah kudu menta dihampura ka kuring. Cek ading tetep sifatna jeung Bah Jilun teu eleh silih keherengan. Manggeus sia saling lah. Manggeus bari na ge. Urusan jeung maneh mangke bandeuri deuleu. Ieu mah ngaringsekeun urusan jeung kulawarga Mangkurip we. Nu langsung jeung riributan jeung abah kitu. Cek Bah Jilun pinter ngajawabna. Jep ading jempe harita teh teu nyarita deui da memang kaharti ku manehna oge. Nya salah atuh ari kitu mah bah. Kitu deui kajang ading sakuduna mah urang teh silih bebaskeun kasalahan silih hampura lahir batin. Sabab urang tiluan teh bari toge sobat medok atawa dalit. Tayeuna oge nya ulah tepi kabengkah ku hal sakitu. Prak ayeuna mah geus silih hampura. Keun bae urusan Nyinining mah tinggalkeun. Da can aya nu boga barina oge. Ceuk Mangkurip tegas. Hayang ngakurkeun deui anu duaan atuh Bah Jilun jeung ading silih reret. Pada nungguan jawaban ti musuhna, akhirna Bah Jilun miheulaan nyarita pedah ngarumasakeun manehna leuwih kolot. Nah ayeuna mah kieu we atuh ding perkara nu geus ulah rek dipapanjangkeun. Geus we urang tutup nepi ka dieu, ulah rek neuteuli. Ulah silih hampura, abah ngahampura kana kasalahan maneh. Atuh maneh kudu ngahampura kana kasalahan abah. Da kitu wae namanya. Satuju balah sami-sami urang lebaran we nya. Gap duanana sasalaman. Pageuna keur duanana ngarasa bungah jeung bagja. Sabab jeung sobat akur deui nu ngarasa bungah lain anu duaan bae. Najan Nyinining jeung Bioon bungaheun sabab geus moal mata kariwang, moal bingung mikiran anu silih kakalakeun. Alhamdulillah, ayeuna mah bebas urang teh teu katalian ku dosa nu dihaja. Muga-muga we kahareupna mah ulah aya kajadian kitu. Sing terus jadi sobat nu dalit malah masing leuwih ti loba dalitna. Sing leuwih ti sobat dalitna teh kayaan urang nu batan sakieu kudu bisa silih urugan ku kauntungan kitu tah, silih urugan ku kauntungan. Kitu para mitra ceuk Mangkurip bari ngajak sasalaman ka Bah Jilun tuluy ka ading sarerea gupgap sasalaman akhirna pok Bah Jilun nyari. Ya hatur nuhun atuh kasadayana urang sarerea bisa merangan hawa nafsu, bisa nyamungkeun deui tali mimitran anu geus pegat. Ta ayeuna abah rek nanya secara jujur na kumaha carana ngubaran Bioon nu geus katerapan pelet abah. Na bisa cager ngadadak, da tadi mah kira wanci asar, masih keneh montel ka abah tapi ayeuna geus henteu. Ieu sanyana mah bah. Teu asa-asa derekdek Mangkurip nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti Bioon katerap pelet tug nepi ka danget harita atuh meuni olohok Bah Jilun teh. Lantaran teu nyana yen perjuangan Mangkurip bakal leuwih tohaga jeung leuwih bahaya batan manehna. Malah ading meuni gogodeg ngarasa heran ku kawani Mangkurip. Utan kitu nya Mangkurip. Tete lawanian si mamang teh. Bah Jilun milu reueus ka Mangkurip nu gede wawanen. Nya hebat mang lah. Reueus kuring ngadeng kitu mah. Sebab asa kolot sorangan we. Moal aya batur mantun kitu. Nuhun atuh mang. Ceuk ading para mitra. Manehna milu bungah saterusna Mangkurip nemongkeun buktina. Nyatana kumis maung anu 5 lamar.
Harita teh para mitra sadaya bioon ge colohok sabab kakara ngadengi harita karena perjuangan salakina nuges anu gede balaina. Tah sakitu lalakon ngadu pelet teh bah. Kuring mah nepi ka ngalaman paeh jeung hirup sasat ku sieun, da hampir ditekuk maung di leuweung tapi kuring tetep gede harapan. Hayang ngaduan pelet abah atuh da, ceuk Mang Kurip dari pisan bari mungkus deui kumis maung. Teteh lah hebat Mang, moal aya bandingna we jigana mah tapi kumaha ayeuna? Sigana tamat ngadu pelet teh nya Mang, ceuk Ading. Ari ngadu pelet jeung sobat mah geus beres jang, tapi masalah nu ngabahayakeun masih kene aya. Sabab urang teh boga musuh nu ngaran Aki Jumin jeung si Ruhya. Nu ayeuna can kanyahoan dumukna. Teuing kumaha ta jadina? Urusan urang teh sarua jeung can rengse ieu. Da moal ngarasa tentrem lamun anu duaan can kacerek daleg. Tangtu dina hiji mangsa mah bakal datang deui. Ceuk Mang Kurip dari pisan da nya masih kene aya nu jadi bahan pamikiran. Nu yakin bakal jadi bang baluh kana kahirupan Mang Kurip sakulawan. Aduh, nya kudu kumaha tu ayeuna Mang? Ceuk Ading. Nyamun aduh Mang kumaha pikeun ngungkulan si Jumin eta jeung si Ruhya. Nyamaranina bakal ngagunakeun pelet kitu. Da sarua lamaranna kitu didarima. Ceuk Bah Jilun. Omonganana los-los kana pelet deui para mitra. Ayeuna mah kieu we bah kitu di Kajang Ading. Kulantaran urang teh geus aman nya. Jadi geus akur deui, geus we teu kudu mikiran masalah-masalah anak kuring. Da masalah jodohna mangke ge bakal ditepungkeun ku Nu Maha Kawasa. Nu pentingna mah pikeun dipikiran kumaha carana nyang hareupan musuh. Ta eta nu hiji garapan anu katsida pentingna pikeun urang sarerea. Kuring minta bantuan ti Jang Ading jeung ti Abah pikeun ngajaga anak kuring tina gangguan Aki Jumin jeung si Ruhya. Tah sakitu ceuk Mang Kurip dari pisan. Sabab ngarasa melang jeung hariwang bisi Aki Jumin datang deui. Nah teu kudu dipenta di rebah dinya na Mamang. Mung aya naon-naon mah ya yakin kuring bakal ngabantu. Keun bae utong salempang Mang, jawab Ading. Abah ge bakal ngabantu ka Mang Kurip pokona mah beres we. Tah bener kitunya. Syukur hatur nuhun kana bantuan ti Abah jeung Ading. Sabab kuring teh geus teu ragu-ragu deui percaya kana kabelaan Jang Ading atawa Abah. Da geus loba buktina, tah ayeuna pikeun urang tiluan nya. Taya deui masalah naon-naon, yuk urang suka bungah bari ngopi, ceuk Mang Kurip. Bari kop kana gelas cikopi regot diinum, Bah Jilun jeung Ading nurutan. Lantaran memang sarua ngarasa tiris perlu nginum cai kopi panas. Urang nyangu atuh sakaliannya, urang dalahar ngariung. Da meureun lapar tas capek. Ceuk Bioon milu nyarita, manehna nawarkeun jasa da milu ngarasakeun kanu tas capek. Tah bener kitu on. Alus jeung atuh geura nyangu. Sing alus neangan deungeuna nu alus urang dahar ngariung. Kapalang teu sare lah urang ngobrol we ayeuna mah. Geus janari sigana teh. Ceuk Mang Kurip satujueun kana usul Bioon. Keun urang masak da aya bahanna mah? Bioon tuluy nangtung. Ngajak anakna ka dapur tuluy duanana ka dapur rek nyangu. Lantaran rek nyuguhan anu keur ngobrol, sarerea ngarasa bungah geus teu aya deui masalah. Atuh jongjon ngarobrol para mitra, lantaran aya cikopi jeung lalawuhna, aya bako mole jeung daun kawungna. Bari ngobrol pating pelenyun udud, ngaguar lalakon sewang-sewangan dina mangsa mumusuhan parebut nyinini. Akhirna mah rusiah masing-masing budal, silih tembrakeun lalakon masing-masing. Atuh jadi rame kudu sareuri pating barakatak nyeung seurikeun dalampahan masing-masing. Maktosna para mitra lah.